Dina dinten ayeuna urang diajar istilah geografi sareng rarangken tengah. Siap-siap barudak, ayeuna urang diajar istilah geografi. Apa itu geografi? Geografi adalah ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. Tah, lamun bahasa Sundana, geografi nyaeta ilmu ngeunaan bumi, iklim, warga, tutuwuhan, sasatoan, jeung hasil bumi. Pek ayeuna kuhida paragepkeun aya sabaraha hiji istilah geografi diantarana basisir nyaeta pantai. Nu kadua aya sirah cai nyaeta hulu sungai. Nu katilu aya kebon nyaeta tanah darat anu dipelakan rupa-rupa papelakan. Anu kaopat aya istilah geografi tanjung nyaeta jojontor tanah anu nyodor ka laut. Anu kalima aya istilah geografi lembur atawa kampung. Terus aya sungai nyaeta walungan atawa wahangan. Gunung nyaeta gunung, sawah nyaeta tanah anu dipelakan pare, pasir nyaeta gunung leutik jeung handap. Aya oge lamping nyaeta bagian gunung atawa pasir antara puncak jeung tutugan, terus katumbiri nyaeta pelangi. Tah ieu aya kalima istilah geografi. Ieu mah nini puring mah di luhur pasir. Padataran ieu mah lega pisan. Anu kaasup kana istilah geografina nomor hiji nyaeta pasir, sedangkan anu nomor kadua nyaeta padataran. Eta kaasup kana istilah geografi. Tah barudak nu kadua urang diajar rarangken tengah. Aya di buku paket halaman 68. Rarangken tengah teh aya 3 nyaeta ar, jeung in. Gerak urang rucat eta kekecapan di luhur teh. Anu kahiji nyaeta Sumedang, asalna tina sedeng, plus Anu kadua nyaeta Ngalocor, asalna tinu ngocor, plus al. Anu katilu nyaeta Bumetah, asalna tina betah, plus nu kaopat nyaeta Jumeneng, asalna tinu jeneng, plus make rarangken tengahna Tah, di halaman 70 aya contoh saperti kieu. Kecapna teh nyaeta gading make rarangken jadi gumading. Dina kalimatna gedang nu acan asak warnana kawas warna gading. Gedang nu can asak disebut gumading. Kumaha barudak ngalartos? Gampangnya, pek ayeuna hideup kerjakeun buku paket halaman 68 nepi ka 70. Sakitu nu tiasa dipaparkeun ku ibu guru. Tong hilap tugasnya dikerjakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.